Kamananya si Akang teh? Masih kita can mulang bawa kapegat hujan. Pulang Kang, geningan nanti tadi di Arab teh. Abi di bumi nyali rasion. Mana naon atuh? Di tadi di tungguan terus di mana atuh? Hujan. Mana syukuran heula tuh? Imah anu beunghar teh syukuran. Oh, ayo tuh. Sok buka tuh geura dahar. Budak ke mana? Budak mah geus sare. Dahar daripada hasil masuk ke dahar we. Geus dah. Ayo tuh orang tuang sasarengan. Penjeng naon jerona ge. Oh, gening sanggup koneng Kang. Ya sok we mama tuh. Agang mah wareg keneh. Nah geningnya Kang ya. Aja nu beunghar mah. Ya sok we ngeunah mah beakeun da kang mah geus wareg. Susah naon namanya. Jadi tersadap ieu ayeuna. Oh, ini tak lemah. Nyi, Kang ninyokeun kopi Nyi. Nya kedap Kang. Oh, gula nage eueuh geningan kumaha tuh teh. Di gulaan gitu. Iya Kang kopina. Pahit Nyi. Kan gulana saep Kang, da geninganan mana atuh atis nage Akang pantos lami meureunna teh damel ayeuna teh. Masing sabar heula we da ena pagawean teh hese ning eueuh nu nita ka sawah hese geuningan ayeuna mah. Nya da sabar mah sabar ieu oge Kang, da kumaha atuh nya meureun wayahna we kopi pahit oge. Pangyanakeun bako tuh sareng asbakna kadiekeun. Pemean ieu teu urung wae dia. Ayeuna sagala teu boga, tadi oge pahit. Teh Gusti. Iya Kang. Lain Kang, tadi teh da budak teh nyarios geninganan da di sakola teh cenah aya bayareun kumaha atuh? Ya kewe enjing tah perang siar heula suganan da mana atuh? Ayeuna mah keur hese. Ya, Suganan enjing urang liar heula ka mana we kana naon? nya wayahna we da kudu aya meureun karunya budak eraeun ke sakola can dibayar mah. Dari geus naon atuh? Kudu dibayarkeun, jualan teu boga pan. Maisukan we atuh Akang barang siar ka mana we atuhnya supaya menang tajang mayar budak sakola. Doakeun we Akang deh sing sehat. Akangna telah pokona mah.